Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu oleh mikareueut tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang SR Garuda Channel nuju di mana we ayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan aya dina panangtayungan kersaning Gusti Cat Allah Rabbul Alamin, sehat lahir sehat batin kalian ginulur kabagjaan sapapaosna. Dina dinten ieu masih neraskeun hanca carios anu judulna Nu Ngelmu Rawa Rontek. Rawa Rontek teh ilmu kadugalan zaman buhun nya, nuju zaman di negara urang ti awit dijajah Jepang awitan aya ilmu rawa rontek teh nya. Ilmu kebal anu tiasa rapat deui upami raheut atanapi buntung. Tadina ieu carios ngalakonkeun Wisnu Kamandaka anu ngagaduhan ilmu rawa rontek teras ngalalana. Kadayan dina ieu carios sabagian ageungna mangrupikeun kisah nyata kejadian-kejadian anu kaalaman ku penulisna waktos nuju ngalalana zaman harita. Nanging bilih aya anu kasabit nami kasebat tempat panglinggihan mugia agung cukup lumur jembar pangampura. Margi simkuring teu niat nyebat jenengan salira. Eta mah mung kalersan wae pangintennya jenengan salira sami sareng anu aya dina ieu carios. Mangga para wargi supados teu nyangkolong ting kana waktos ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Nu Ngelmu Rawa Rontek bagian ke-23 karyana Andang S. Argayuda. Sanggeus kita pakulung kabur torojol Kartomi dibarengan anakna nyamperkeun Wisnu bari hari weus-weus. Kartomi jeung anakna geus lila aya di palebadinya. Manehna nyaksian kana ragotna adu jajaten antara Wisnu Kamandaka jeung kita pakulung. Ngan manehna teu wani ngadeuketan. Manehna ukur nyakseni di barungku hate anu kacida helokna nempo jurus-jurus Wisnu anu kacida ahengna. Kang nepangkeun abdi mamah song nyi mama anakna Kartomi ngasungkeun dampal leungeunna ngajak sasalaman ka Wisnu Kamandaka. Panonna anu cureuleuh tetep geugeut ka Wisnu Kamandaka. Laju imutna gelenyu di barung kerengku sopan alus pamulu. Sami-sami nyai nepangkeun oge akang anu katelah Wisnu
Wisnu kamandaka nyebutkeun ngaran laju ngabeles imut di barung paneuteub anu nancep ka waruga Nyi Mama. Wisnu kamandaka kataji ku budi parangina Nyi Mama anu lungguh timpuh andalmi pikayungyuneun. Imutna anu ngareka dina lembayna anu ngagondewa lir mesatkeun rewan ungkara anu ngaharewaskeun mang pirang-pirang kecap katresna. Geulis Nyi Mamah teh salirana jangkung lenjang pakulitan semua hijau carulang cangkengna lengkeh lir papanting pitisna ngabuah jantung rambutna anu panjang hideung garing muntang ngarumai nutupan tonggong. Geulis teu aya banding. Akang kunaon kalah colohok? Nyi Mamah ngalingkeun Wisnu anu keur neuteub manehna bari olohok. Lambai anu geulis teu bisa nyumputkeun imutna. Hatena sumeblak. Jantungna naregteg teu puguh endagna. Najan karek tepung, tapi tangtungan Wisnu kamandaka ngoyageun lururung atina. Aduh hapunten Nyai, rumaos tos kana langkungan teu salira, tudah meuni asa dina pangimpenan. Wisnu ngabelehem kaeraan, sabab rumasaeun panonna bet manco neuteub Nyi Mamah kalilaan teuing. Hehe, hari akang, wios teuing atuh da teu matak bared ieu, mung matak sumeplak. Nyi Mamah kalah nu belenyeh. Nemongkeun waosna nu ngabris beres lir inten berlian. Laju panonna malik neuteub ka Wisnu kamandaka. Atuh treup dua pasang panon padu teuteub. Duanana ngabalieur lir anu kapentang jamparing. Pating kelemes dina semua anu siga kahudang rasa era parada. Ujang, yuk urang mulang. Mang matos kukurubukan minta eusi rumaos peujit koreseun Mang Karta ngadehem siga nu surti laju ngajakan mulang ka Wisnu oge ka sararea anu keur aya di dinya sabab geus waktuna kudu barang dahar kitu ceuk pamikir Mang Karta. Oh mohon Ujang itu umbin atos nyadiakeun katuangan. Mang Karta mairan kena caritaan Mang Karta. Manehna ngarasa atoh cabab Wisnu juga anu misu ka anakna. Nu matak manehna ngantep oge kana kayaan Wisnu jeung anakna. Atuh geus karuan kitu mah bring sarera mulang ka imah Mang Kartomi. Wisnu kamandaka lempangna pagegeye jeung Nyi Mamah. Ngahaja manderikeun maneh. Saja jalan duanana uplek ngobrol segala diceritakeun. Itung-itung ngawanohkeun cenah ceuk pikir maranehna. Barang anjog ke imah Mang Kartomi kasamak di teras imahna aya awewe rada kolot keur ngajanteng. Siga aya anu di daguan. Nempan udah datang eta awewe kolote maniti buburanjat muruka rombongan anu daratang. Ujang, ya embi, geuning tos janten pamuda Ujang teh. Kapungkur mah waktu misuk nendong dituang rama, hidup teh alit keneh, beengal geura tuang. Bojona Mang Kartomi manigaleh geh ngabagiakeun Wisnu. Manehna kacida bungangangna bisa panggih deui jeung Wisnu. Komo sanggeus ngadenge-dongeng sarakina ngeunaan ketakna Wisnu dina gambasmi anu jarahat. Muhun embi nepangkeun atuh abdi anu katelah Wisnu. Bingah tiasa ditepangkeun sareng embi sakulawargi mani asa dina pangimpenan. Cong Wisnu ngasongkeun dua dampal leungeunna ngajak sesalaman. Laju awakna rengkus sopan tanda ngaromat ka bojona Mang Kartomi. Da puguh Wisnu mah tileutikna oge alus tata alus semu. Nandakeun manehna teh lain turunan jalma samanea.
Sami-sami ujang komo embi mani asa kegunturan madu asa keurugan menyan putih pinggah anu tan wates suangena mangga kalebet ujang tong asa-asa da sanes kanulian bojona Mangkartomi kacida darehdena manehna kecet kicit kaprak-keprek nyadiakeun gadaharan jang Wisnu saparakanca. Hatur nuhun mi kana pangangkena kana pangbagian anu matak bingah kana ati. Wisnu kamandaka bungangang sabab anu dianjangan ku manehna teh geuning jalma-jalma haradeha teh. Nya atuh tos sakedaana ujang. Kumaha ari wartos tuang rama sareng tuang ibu darah mang pojona Manggarat terus-terusan galecok ngabagiakeun Wisnu manehna kacida bungaheunana bisa tepung deui jeung Wisnu kamandaka. Alhamdulillah pun bapa oge pun biang nuju aya dina kawilujengan mung kitu wae pun bapa mah jarang aya dirompok ngalantung wae pun bapa mah nepangan murid-muridna. Wisnu kamandaka ngajak penanya ti bojona Mangkartomi teu boleh dibarung kubu diparangi anu mata kataji kanu diajak ngobrolna. Kang mending tuang heula eta aya peskancer kaing mes abdi kanggo akang. Nyi mamah cumarita ka Wisnu bari mangmukakeun paisan anu bungkusna tutung tapaka beuleum. Sabab eta lauk kancer dipaisna dina hawu laju digarang dina talawengkar bari digencet ku batu. Atur nun nyai pais kancer mah kasedep akang. Komo deui anu maisna istri geulis campernik mantak nambihan pogot. Wisnu kamandaka langsung wae nyelebak dahar jeung pais kancer anu cenah meunang maisnu geulis. Teu pohon maledog nu geulis ku kecap-kecap nu ngandung kasuka. Akang mah sok tiasaan ari nyarios teh. Imamah meunang pangalem ti Wisnu kamandaka. Damisna anu meles-meles anu mulus lemes ngadadak beureum katumbirian. Keur mah Nyi Mamah teh ti barang nempo Wisnu oge bet ngadadak aya nu koler simar dina hatena. Katurug-turug Wisnu teh ucap-ucapanana mantak bungangang ka manehna. Saleresna nyai, akang mah paminada sareng pais lauk kancer teh sok hilap dikawareg atuh komo ieu keng nyai wanoja geulis atuh anu mata kagembang para lalaki. Wisnu deui ngucapkeun pamuji ka Nyi Mamah siga anu katarik hati. Ke punten ngasoila sekedap para wargi biasa simkuring sejangiring emutan ke para wargi anu kaleresan ujung ngadangukeun ieu dongeng bilih YouTube nanti acan di subscribe punten di subscribe belanya teu aya sanes supados di mana simkuring medar di lalakon enggal dina karajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalayan tong hilap, like-na, oge komentarna. Atur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun.
Pas sore Nyi Mamah ngajak ngelantung ka Wisnu Kamandaka. Ngadon nguringan lembur anu di ais ku walungan. Cai walungan ngagenyas herang. Kalangkang langit anu keur hibar ku layung liriakan dina umpal walungan. Manuk jog-jog hariringan dina dahan kai anu ngaroyom ka walungan. Tong geret ngagenggeuk ngelingkeun lembutan ka mangsa-mangsa anu geus lawas ka sorang. Di beulah kulon langit umyang ku cahaya layung. Rombongan kalongting gayabag ngalangkangan sumiratna layung. Langit luhureun lembur babakan pasir, lenglang caang daya aling-aling. Dang daunan aroyag ketebak angin leutik ngaharewaskeun dangding mirig dua ati anu keur kapigandrung. Wisnu jeung Nyi Mamah kukucuprakan mapai-mapai sisi walungan anu ngeres ku keusik renghap-renghap anu ngadami pada marigi kana saliring dumadi laju pati ngrongheap dina sawangan sewang-sewangan. Dua nana lir anu kapentang jam paring asih. Dua nana ngadadak ngabetem teu biseun cumarita. Siga anu keur nutur-nutur panglamunan anu ujug-ujug ngajaul ka alak paul. Kang, ajarkeun abdi ilmu main po anu siga akang. Nyi Mamah ngamimitian ngajak cumarita. Najan satadina marek nyarita sejen, tapi anu kedal ukul werat ku ucapan anu eta. Nyi Mamah anu biasana sonagar, capek tang pinter nyarita, ngadadak lir kabungkem ku tangtungan Wisnu Kamandaka. Ih ari nyai, piraku wan wajah palai siga akang, kuliak mata keserineun pameget. Jabaning latihanana kedah wantun disek-sekan, wantun disiksa. Wisnu aneheun ku kahayangna Nyi Mamah. Sabab ilmu siga manehna mah mata loba pibalayeun. Lain jang amalkeuneun pantar awewe. Sedeng manehna oge ka mana-mana teh salawasna panggih wae jeung pibahayaeun. Emangna nu gaduh katiasa teh kedah pameget wae pan abdi teh hirup di lembur singkur sakuring bungking ukur pasir-pasir buligir atuh beh tebihna mangrupikeun leuweung geladegan janten sok seueur jalmi jahat Kang. Nyi Mamah keukeuh boga kahayang hayang bisa ngajaga diri ku ilmu-ilmu anu siga Wisnu Kamandaka. Maksudna bihiji waktu aya nu jahat ka dirina manehna moal bisa dicilakakeun kitu-kitu wae ku nu jarahat. Muhun sih seueur oge wan hoja anu ahli dina ulin main po. Mung maksud akang teh akang melang ka diri anjeun. Sabab ari gaduh kabisa mah mun aya nanaon teh sok kalah ngalawan batan nyingkahan. Wisnu mere pangeling-eling ka Nyi Mamah. Sebab biasana nemboga kabisa mah sok jadi ludengan taya kasieun. Atuh pan abdi oge turunan Jawahara Kang. Piraku kudu lumpat mun aya bahaya. Deheung basa namun hujan lumpat teh matak salamet. Nyi Mamah terus ngayakinkeun yen manehna bener-bener hayangeun diajar main po ka Wisnu Kamandaka. Sabab disadegin jadi bisa ilmu gelut manehna oge bakal leuwih deukeut ka Wisnu Kamandaka. Nya ari keukeuh mah gaduh niat kitu ke ku akang diajarkeun ilmu kungfu cocok jurus-jurus tongkatna kanggo Nyai mah geura. Antukna Wisnu eleh deet manehna janji rek ngajarkeun ilmu kungfu ka Nyi Mamah. Kebenaran jurus-jurus kungfu Hokmojin bakal cocok jeung dedeg bangadeg Nyi Mamah. Tah geuning, atur nuhun Kang. Nyi Mamah kacidatuheunana, laju bari nyebut nuhun teh ngagabrug nangkep ka Wisnu. Tapi buru-buru ngejat deui, bari rarayana bareureum tanda boga kaera. Mohon Nyai,
Tapi ayeuna mah mending urang ngobrol sanes wae lebar ku edan alam nu keur umyang ku sumirat dayung. Cahyana siga nu mulas rarai sarira asa tambih ngagirisan. Wisnu cumarita ka Nyi Mamah bari neruskeun lengkahna. Dengan Nyi Mamah teh dilasotkeun sigaan embung papisah. Akang mah ari cumarios teh sok siga anu nya. Buah nyebat kitu sok teh pedah caket ka abdi ari tebih mah buah-buah ngajebihan. Nyi Mamah teh bisa nyumputkeun semuna hatena ngaredak karandakah kumang pirang kembang harpan. Nyai masuk asa piraku leres cek akang mah anjeun teh gelis kawanti-wanti gelis bawa ngajadi hanya kalau wae cenah ari bogoh ka adi teh pamali. Wisnu siga nu nya mandear padahal mah ukur mancing-mancing nu geulis da Nyi Mamah teh apan lain adina ukur sesebutan kapi adi peda bapana ngaku mangga Wisnu. Hei akang mah deung nyaros kitu emang nabi tadi akang. Nyi Mamah surti kena dicapkeun ku Wisnu atuh puguh hatena ngadadak guligah. Da sebenarna ti saprak tepung oge Nyi Mamah jol kasrem-srem ku Wisnu ka Mandaka. Nya ari adi teh pan sanestina aya getih nu ngamalirina diri urang wae. Aya oge adi anu datang natin hal sejen sapertos Nyai kan tuang ngaranna teh mangna akang janten Nyai teh adi akang. Wisnu terus ngeleg ke Nyi Mamah hatena ngarasa tepung jeung ieu-ieu anu seela ieu kapigandrung ku dirina. Alasan tama beda akang sini pika bogoh ku abdi. Nyi Mamah ngajanggilek siga inya nu pundung hatena ngaradak ligar salila ieu dina sajeroning hirupna can pernah ngalaman katarik ati ku lalaki. Tapi si saprak tepung jeung Wisnu bet ngaradak asa liwung ku kagandrung. Dipika bogoh ku Nyai mah atuh dunya oge ngadadak ngalegaan. Sigana teh moal purek teuing siga anu karos ku akang salami ieu. Wisnu bisa-bisa dina nempas caritanana Nyi Mamah. Da emang ari Wisnu teh karek ngangkat pirahi jadi can cindek dina hiji pamadegan. Teu kaop numpo nu geulis langsung siga anu kapengpeongan. Tapi najan kitu Wisnu mah lain lalaki biasa. Manehna teu pernah nyieun laku cunihin komo jeung ku wawani ngoromeoh mah dipahing pisan. Laras eta teh Kang Nyi Mamah cumarita bari neuteup ka Wisnu socanan curul gideung neutup antep ka Wisnu ka Mandaka. Lir anu keur ngorobet eusining hate Wisnu. Langit luhureun lembur babakan pasir geus reup-reupan. Panon poe geus tomper muru mumunggang pasir buligir anu pating jelegir. Layung nu hibar beuki ngipisan laju leungit dina beleg-begna mega anu ngalamuk semeudeung. Wisnu jeung Nyi Mamah siga anu surti laju duanana ngayun lengkah bari silih genjang mur lemburna. Sapanjang jalan keur mulang duanana anteng dina lawunan sewang-sewangan. Hatena galecok ku ipupi obroleun tapi anu kedal ukur silih teuteub. Laju silih baledog ku imut anu kareueut. Imut anu nembrakeun rebuan ungkar katresna. Najan pada balem tapi atina pada surti kana harewos-harewos anu teu kungsi kedal.
Pun barwargi rupina ceros nyambung anu judulna Nungel Murawarontek bagian ke-23 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto menawi urang dipareng umur nu panjang tiasa ditepang gende dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersa ngapunten kana sanes kanten kaluluputan kelepatan sim kuring dina enggoning ngadugikeun ieu carios. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.